Teh tah meser rokok 2 bungkus. Enggak atuh itu ngantosan abi rek angkat damel Rokok naon? biasa we eta Kang ya itu supir hiji Kang Beri Abi hiji 2 bungkus. Terus angsulan teh enggak rusuh. Tah, Nah, itu sopan. geus teu sopan dialungkeun. Nah, kembali atuh dari nu meuli mah raja atuh rek kumaha ge bebas nu meser mah. Da kawasa gaduh artos nu meser mah dek kumaha oge. Abi ge Bebas. teu sopan ka batur. Gitu. Teu bebas nu meser mah rek kumaha oge. Teu nyakola gaya we elit Teu tapi kalakuan teu nyakola. Nya dialungkeun atuh Ya, atuh tong kitu anu dagang mah Tong kitu atuh nu meuli ari nu meser mah pada raja. jelema mah tong Anu sieun meser mah hargaan we atuh pembeli mah raja, kawasa rek kumaha oge. Anu beli mah nya raja meuli eta polanganna 2000 geus ieu sabaraha ieu? Teu dijual. Nah, jeung teu dijual. Kumaha abi we abi nu boga warung? Ih, ari ieu nu kieu sabaraha? Teu dijual. Teu dijual. Itu polangan di alung-alung. Ieu sabaraha ieu? Teu dijual kabehanana nu aya di dieu teu dijual. Baik pisan teu sopan. Di dinya nu teu sopan, mun di dinya sopan ya urang ge sopan. Tuh, nya raja duit 2000 dipulung. Heeh, da atuh ngaranna ge duit teu sabaraha ge kudu dihargaan. Nah, atuh dia jeung dialungkeun. Enggak, kan da bebas meuli mah raja teu balik ieu mah tukang dagang teh. Sidik nu meuli nu teu balik.